ketika jelema anu bener-bener mantap imana ka Gusti Allah teu pernah capek teu pernah kaganggu rijalul la tulhihim jelema-jelema lalaki-lalaki khususna umumna para wanita lamun memang geus dimenangkeun di daerah-daerah nu geus teu aya fitnah rijalul la tulhihim tijaratun anu geus teu kagoda ku dagangan teh geus teu nggodanyana wala bay'un jual beli perniagaan perbelanjaan dan lain sebagainya teu kaganggu ku eta tuning nyana bener-bener mantap ka Allah la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah tina zikir ka Allah salat etalah wa iqamus salat wa itaiz zakat jelema nu mantap ka Gusti Allah keur macul ya keur macul sekali dua kali tilu kali aya ngadengen suara azan Allahu akbar Allahu akbar langsung tenden pacul Allahu akbar bebersih masjid teu kaganggu ku macul rijalul la tulhihim tijarat keur dagang di toko beres ngadenge suara azan Allahu akbar Allahu akbar langsung titipkeun ka pemajikan atau ka anak atau mun titipkeun langsung tutup berangkat ka masjid teu kaganggu ku dagangan teu kaganggu ku jual beli di pasar di kantor keur meujeun na ngantor ngadenge suara azan Allahu akbar tutup langsung masjid Masya Allah iyalah kunaon eta nu mantap kos kitu teu kaganggu ku dagang teu kaganggu ku jual beli teu kaganggu ku tani teu kaganggu pasar kantor berbagai aktivitas hatta ngaji teu kaganggu tetep bae teu kaganggu salat an dzikrillah emang kunaon ya khafuna sieun jeung rempan sieun kana naon yauman poe tataqallabu fihil qulubu wal absar engke anu ancul-anculan bulak-balik endap-endapan hate teh deudeulean mata ka neraka dibawa amal urang nikmat amat ketika orang jaga di akhirat di poean yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar salat urang utuh puasa urang utuh zakat urang utuh haji urang utuh berbagai amal-amal urang utuh ya Allah ya Rabbi dibuktikan amal teh dituntun kas puasa geus eueuh kasep tah geus geulis Masya Allah ketika di dunia tani ngadenge suara adzan dah adzan deui bae kakarakit si keneh keur di pasar dah adzan mah adzan bae isu gaya deui keur kaberesan karung haji pendi baneng amat teh budak adzan heh ngaganggu bae ieu mah bodemen ieu mah nah di akhirat gue ketika datang ka yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar dipanggil dibawa dituntun amal teh kadinya Masya Allah ieu saha mah jore jasa salat eueuh puasa eueuh zakat eueuh Masya Allah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah billahi minasyaitonir rajim nu kamari ngudag-udag nu geulis bayangkeun di jero kuburan setelah seminggu setelah 20 poe geus teu ngarupa deui nu kuarin ngudag-udag nu kasep paeh saminggu 2 minggu di jero kuburan bararitu selesai tapi nu diteangan ku kumaha lain nu geulis beungeut geulis hate
nah ieu nu mantep bata kajen teuing beungeutna geulis tapi hatena geulis bawa ka Cilongo mantap tawang geus tapi lamun aya lu goreng hate beungeut da jore jang epul nah ieu nu geulis hate lantaran lamun nu geulis hate mah ngeunaheun dibawa ku kumaha ge ketika urang manggih jelema geulis hatena ketika urang ningali kasep hatena bakal nikmat hirup di mana bae posisi kumaha bae ketika jana jadi polisi geulis hatena kasep hatena jadi polisina tilok satangkep-tangkep polisi tilok sapriwit-priwit polisi kuari kan teu beres main tangkep-tangkep aja mungkukula dicaritakeun dunia polisi muringkak bulu lain luluhur nu handap ke milu muringkak ieu polisi lamun urang manggihan jelema kasep hatena jadi abri misalna mantep nyana sebagai kalang badan negara nyana sebagai pelindung umat nyana sebagai pelindung rakyat bangsa jeung negara apapun yang terjadi mun geulis hatena mantep lamun jelema geulis hatena jadi pedagang moal daek nyokot duit bank moal daek ngoplos karung rapi dagang ieu mah karung bolong dijualan ieu kumaha tuh itu bolong kumaha ngasupkeun anak lamun geulis hate mantep jadi petani geulis hatena beres tadina jadi kiai ge hese jasa anu geulis hatena ieu kiai ge bajingan kiai sakali deui kiai ge hese nah ieu urang kumaha carana supaya urang bae heula ulah ka batur supaya urang boga hate nu geulis lantaran lain kiwari bae kan hirup teh sanggeusna urang diciptakeun di alam arwah turun hiji-hiji kuari ka alam dunia isuk pageto urang aya di alam barzakh jaga setelah kiamat aya yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar yauman tataqallabu poean anu bulak-balik gujlang genjlong kaluhur ka handap ka sisi ka gigir endap-endapan hate jeung panon teh wah lain lalagaan tataqallabu fihil qulubu wal absar hate endap-endapan mata endap-endapan lantaran leuleuh jelema ngabring ka sorga leuleuh jelema ngabring ka neraka urang bakal dikamanakeun apakah sorga apakah neraka sakadar kuari hirup di alam dunia henteu kokomoan jadi polisi kokomoan jadi polisina apapun yang terjadi jadi abri kokomoan jadi abrina jadi pedagang kokomoan jadi pedagangna jadi kiai ge kokomoan jadi kiaina beulekeun di akhirat sakadar di dunia naon hartina paling ge meuli mobil imah kawin deui ka Karawang sakitu paling nu di pikiran ge aya yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar ieu nu mantak para ulama peuting hudang haju kiih haju nangkeun
nagep naon bae. Nah iya lamun cacak-cacak eueuh yauman tataqallabu fihil qulub wal absar ieu atuh tenang hirup jabatan aya di aing kakayaan aya di aing kumaha aing urang jadi nu sugih urang jadi nu gagah nikmat tapi horenganan bakal dituntut sabaraha tahun sia jadi kapolres sabaraha tahun sia jadi kapolsek sabaraha tahun sia jadi kapolda sabaraha tahun sia jadi kapolri sabaraha tahun sia jadi kapol kalapa bakal ditanya raga kapol kalapa emang mau ditanya sama ruka kumaha sok emrengkeun balok sia di dunia tembakan jelema isuk pageto di akhirat bakal ditanya sabaraha jelema nu tembak ku sia. Masya Allah sabaraha tahun sia jadi abri iraha sia jadi kopral iraha sia jadi mayor iraha sia jadi naon di kaluhurna nu aing teu nyaho jenderal majen ngan nyaho ngaran doang. Ulama ke Haji Pendi ge heran. Heran teh kieu maksudna. Aya jenderal liwat nanyakeun tempat kieu. Ka Haji Pendi, "Haji, tempat kencing gimana?" No, sono no. Eueuh sopan eueuh. Padahal eta ka Cilowok jenderal. Eueuh sopan, sono no. Geus beres bae ka ditu teh. Liwat atuh teu dihormat pujangna. Kukula ditanya, "Haji, anu tadi nu liwat saha?" "Dah, abri." Abdi naon? Dah, bari kopra. Eta jenderal. Emang jenderal. Atuh sagede Haji Pendi bae teh gawe ka jenderal atuh komo sia. Mau budak datang ka pae moal nyawa. Nyawa. Lamun cacana teh lamun nyawa jenderal mah tuh ai kieu. Atuh nu mantek ke SDM teh taekeun saeutik atuh. Teh nyawa nya. Mana teh budak? Teh nyawa. Tapi maning teh nyaho. Sekolah mah maning teu nyaho sebab naon ngahormat ka nu kitu lamun ngahormat ka jabatan anak neraka ngahormat kieu ngahormat kana dunyana jahanam maning teh Haji Pendi bidug-bidug ge ya aing mah sawadang maeng moal aing mah pokona moal ngahormat ka sasage ka kiai elos emang teu ngahormat penting aya kiai ge teu dihormat ku cenah hiji nu dihormat ku nya pamajikanna doang eta doang lantaran lamun teu dihormat atuh nonggeng. Nah iyalah nu dipake kainget ke yauman tataqallabu fihil qulub wal absar ai kitu bakal kumaha ketika di poe eta urang dipanggil Haji Pendi maju tak aya nu dituntun glak hal ta'rifuhan ini naon teh sia saya naudzubillah cek Haji Pendi teu ulama teu nyaho sama sakali ulah teu nyaho sia tak ieu pagawean sia waktu di dunia goblok ih panjore amat tore amat maling aya di sia zinah aya di sia mabok aya di sia ngitung karung teu bener aya di sia tah ieu ya Allah horeng amalnya lain Haji Pendi ieu lain atuh ieu mah leuwih parah ti eta aduh Gusti Allah lagu ingat eta lah nu pake kasieun teh ya Allah ya Rabb ketika dipanggil camat asap blok tungtun deui hal tarifal nyaon teh dia kayu auzubillah min zalik henteu kuring mah teu wau goblok sia tah pagawean sia tanda tangan teu beres nipu rakyat pagawean teu ceuk tah amal-amal sia mana atasan sia bawa ka dieu
mana atasan dia? Insyaallah sieun urang yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Eta ona memang pagaweana teu beres, kiai teu beres, Kiai Epul. Aduh, Kiai Epul kiai bae ya. Gusti Allah aku tungtun dituntun amal, masya Allah kan dibuktikan urang pan sok nyarita sok ngadanya caritaan Kangjeng Nabi, cek Kangjeng Nabi jaga di akhirat urang teh kapanangtung dituntun ku malaikat aya nini pongkok buukna ngarundai kahana henteu terurai matana molotot cileha di dieu cule kaluar lehonya hararejuk boleh ngacai susuna lambeng. Masya Allah kan, Masya Allah bahasana di itu nasampoa torotol kulit core kabida-bida cek malaikat ayuhan nas hal ta'rifula nyarahon teh anjeun ka ieu wau teu wabeh nyebut naudzubillah min dzalik hartina teu wau iraha kula wau kan ini modal kitu jadi bugal makadeu garelis di pabuaran mah komo nu geulis teh cangkengan di pabuaran mah tah kabeh ge luau cek malaikat mun hayal nyaho hadhihi dunya ieu adalah dunia nu maneh di dunia baheula budak-budak dunia ieu buktina datang ke poho salat poho puasa poho zakat segala rupa budak-budak ieu buktina nini maneh ribut ngaributkeun nini maneh teh salat ngaributkeun nini maneh nembak jelema ngaributkeun nini ngabom negara ngaributkeun nini teh dunia. Masya Allah mungkin dibuktikan lamun kuari dunia dibuktikan nini modal kos gitu sahanu hayang atuh sahanu hayang kuari mah dipoles nini makan lipstick sedong. Masya Allah ieu nage make bola-bola mimiti putih haju koneng haju berem haju hideung percis kos tadi tinjuan ku Muhammad Ali nini dibukti-buktikeun geuninganan ku Gusti Allah ketika orang dipanggil dituntun amal hal ta'rifu wau henteu anjeun naudzubillah sami abdi gentu wau ieu teh salat maneh ieu teh puasa maneh ieu teh zakat anjeun ngaji anjeun ieu teh pembangunan masjid anjeun. Masya Allah ieu amal pan ieu eueuh celian atuh bagus geulis ngan eueuh celian mere semena ngan sasak eueuh celian kurang celi tah ieu sih ada amal salat bakal diwujudkeun bagus henteu salatna mun bagus kasep mun goreng salatna goreng kitu keneh puasa mun puasa urang bagus diwujudkeun kasep lamun teu bagus bakal goreng zakat haji dan lain sebagainya kitu keneh amal-amal urang. Ingat yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Masya Allah karim nu mantap jelema teh waktu di dunia aya nu kokomoan teu inget ka pangeran setik-etik acan kafir musyrik murtad
aya anu inget ka pangeran bahwa pangeran teh Allah ngan teu kaburu maksiat bae di dunia. Aya anu inget ka Allah tuluy ngalaksanakeun parentah Allah ngan teu puguh ilmuna nu bodoh. Aya anu nya inget ka Allah sebagai pangeran turnya syarat rukunna bari ngalaksanakeunana kalawan rapi zahir jeung batin. Iyalah anu untung kanyahoanana di mana eta di dunia kuari. Kanyahoanana saha jelema nu bulak balik ka masjid eta nu hebat. Ulama sok aneh aya jelema deket jasa ka masjid tapi teu nyahoeun tihang-tihang masjid aca. Teu nyahoeun. Sia di mana jijing deket Masjid Al Barokah nu anyar teh ai tiang masjidna sabaraha keke sabaraha nya. Keke sabaraha ka? Opat. Sia mah bloon emang opat sabaraha tah? Tihang aya teu nyahoeun ka tihang masjid. Moal di dieu mah. Mantep aya nu teu nyahoeun ka ampar-amparna aca, aya nu teu nyahoeun ka cet-cetna aca. Nah lamun hayang nyaho jelema anu boga iman tinggi, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, di dunia mah hese nimbangna endeu kumaha aja nu boga timbangan na Allah. Anu nyaho ka batin Allah urang masa kadar nyaho zahirna hungkul kumaha sih nyahokeunana nganyahokeunana sakumaha tadi ayat nu dibaca innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jelema nu iman ka Allah jeung ka Rasul Allah, iman ka yaumil akhir, jelema nu ngarame-rame masjid dimimiti ngabanguna nyana siap jadi kalang dada, siap segala rupana, berang jeung peuting mikiran pembangunanana datang ka ngawujud. Eta mah sakadar bangunan, tetapi anu paling istimewa mah ya'muru masajidallah adalah bulak-balik ka masjidna. Isu-isu ke masjid, berang ke masjid, sore ke masjid. Aya cenah kieu di dieu ge nu kos kitu mah ka masjid dek naon? Mukaan kenceleng masjid. Duitna sabaraha duit dipaling. Lain eta. Isu-isu ke masjid ibadah ka Allah. Berang ke masjid ibadah ka Allah. Waktu salat minimal waktu salat nu 5 waktu ke masjid. Ciri jelema anu bakal kanyahoan di akhirat ya'muru masajidallah man amana billah, nu iman ka Allah jeung ka Rasulna jeung iman ka yaumil akhir adalah jelema nu ngarame-rame masjid ngabangun. Alhamdulillah sakieu mah pohara jasa dijauh keneh tadi kula geus ningali bau di bugal aya masjid megah amat, menarahna mah di kaluhur menjulang tinggi, masya Allah. Kula milu bangga sebab naon? Sebab masjid teh nu ditingali ku para malaikat di langit sakumaha urang dunia neuleuh ka langit neuleuh bintang. Al-masajidu buyutullah, masjid adalah imah Allah. Kurang mun hayang nyaho ka imah Allah, ieu aya masjid imah Allah. Coba ge menang ka pangijing Allah ge di jero ge. Coba ge barang di deuleuh beuh jaya ge kitawil. Eta kitawil nu wau jeung Allah. Nah, al-masajidu buyutullah, masjid adalah imah Allah. Saha jelema deuk hayang ka pangijing Allah, silakan ka imahna. Urang teh sebenarnya mah babari jasa. Babari deuk nebak nanaon ge jahaju ka harti bae. Sok geura ge.
lamun urang liwat aya lapangan belah dieuna aya gawang di dieu aya gawang eta lahan paranti naon terjang main bola berarti pinter kan urang berangkat deui set manggih deui hiji bangunan di dinya aya merekna warteg paranti naon eta dah berangkat deui set aya deui di dinya polsek paranti naon paranti setan paranti setan menanya imah setan polsek itu setan itu mah mabok bawa kadinya bener tuh nah itu setan ngaranna ye anu zina nah bawa kadinya maling bawa kadinya berarti eta mah setan mantang menangkeun nusok menangkeun setan mah tuh setan ya hese menangkeun setan mah lain ku setan mah berarti setan eta tuh lamun urang berangkat lewat di aya deui di dinya teh nya kantor desa berarti naon eta berarti naon ngajual taneuh banting ngajual taneuh anu cilok dibayar teh eta urang manggih deui tempat set majelis taklim berarti naon main remi sama kelas majelis taklim berarti main remi kan tuh lain manggih orang masjid Masjid Al Barokah cak hate paranti naon paranti dumadeheus ka Gusti Allah lamun urang di imah salat kurang khusyuk misalnya tahajud udang jam 1 jam 2 sholat tahajud Allahu Akbar kurang khusyuk ke masjid coba ge jam 2 coba ge poekan masjid dia lampuna poekan lawang kunci orang soragan Allahu Akbar di imah mah teu khusyuk ge teu khusyuk teu ngageter tapi di masjid mah asana paeh tah budak teh di masjid buyutullah imah Allah saha jelema anu sering ke masjid berarti sering mengunjungi Allah lamun sering mengunjungi Allah etalah dirinya kadar imannya na eueuh jelema anu betah di masjid kecuali jelema-jelema anu taqarrub ka Gusti Allah ngajaah ke masjid sholat duha ngajaah ke masjid tahajud hajat ngajaah ke masjid beda ya urang misalnya ieu kanyengerian ku awewe ieu kanyengerian ku awewe urang nanya awewe neng ke mana neng tuh nyatanya bae ngaca dalam lalaki dikitukeun seneb coba isuk tanya deui ku aing ada orang liwat deui neng ke mana ngaca ya Allah parah amat sih mulai guys nista maja 3 kali aing awas coba yang nyaho tanya deh kok neng mereka mana neng ngaca wah berangkat ke Cisoka neangan ini raaitu ahada asyara tasbih puterkeun kan kurang make batu segede kieu balangkeun tas ngawirid balangkeun ke arah imahna di mana kidul bismillahirrahmanirrahim eta batu ragag nyana ngarenjak mantep nah iya sabaraha poe cenah kieu 7 poe ngawiridna sabaraha 175 nu diwiridan naon atuh moal dibere ku aing sia ngadon melet kabeh ge wirid di imah teng undang 7 poe tanya deui ku urang neng ka mana neng ngaca wah berarti itu jalan ya ngawiridna heula di mana ternyata ngawiridna di imah moal manjur di masjid kan aya malaikat di masjid aya bantuan gitu orang datang ngadinya ngawirid malaikat ngambe
Oh, bau ini roa itu. Lain deh malaikat gitu. Masya Allah. Wiridan di masjid batere sebab naon? Buyutullah. Al masajidu buyutullah. Nah, ieu malaikat teh kieu bae. Ngan make syarat hayang kapangijeng malaikat mah hiji urang kudu bersih zahir batin. Nomor kedua make sesengitan. Malaikat datang. Lamun mana haji pendi mah mal datang malaikat jin. Ayo naon sih? Meski bajing mah. Emang sia musuh aing. Ente sia keung dipalangkeun ka bedug sia ku aing. Ada jana bapan. Ngalengkah bae. Atuh pan jin teh keur diuk dilawang kasempar ku nya sia. Emang sia nu sok diomong-omong ku Ki Uci teh ieu. Dipoteskeun ku aing sia. Entah kamari ieu mah nya teu bisa lempang. Dipoteskeun jin. Nah, ieu masjid. Ulah sambarang bulantaran buyutullah aya larangan-larangan hiji ulah ngomongkeun dunia di masjid, dua teu meunang dagang di masjid, tilu nu heb teu meunang ka masjid, opat junub teu meunang ka masjid, lima nu tas nganjang ulah es masjid. Itu urang awas dia sebut ka bedug sia. Aturan-aturan buyutullah. Masya Allah. Ulah-ulah nanaon masjid maka karak kurang nyokot ngalengitkeun kokotor hiji bae ge. Aya kala kaya tau barang bangku urang dipiceun keluar eta bidadari teh geus kieu bae. Misalna Ustad Epul micin kalakai dibalangkeun keluar cek bidadari, Epul sini. Bidadari. Masya Allah karim. Lain lagaan komo muntai kotok mah. Kotok kayak di masjid. Ini adalah mahar bidadari. Muntai kotokna letik bidadarina tepati gelis. Muntai kotokna gede bidadari teh gede gelis. Iya, Masya Allah mas kawin bidadari. Bersihan kurang set ngan carana kudu belajar heula ka kitawil, carana belajar kudu ka kindim, carana bersihan kos kitu teh kudu belajar heula. Lantaran lamun teu belajar mah kan aya nu kieu doang ngabersihanna. Ieu teh kotok. Beres, set. Beres. Teu jadi. Ngabersihan ge kudu ngaji masjid. Masya Allah. Piti ulah beda piceun jisimna plek kurang kene bersih cayan kadinya plek lamun deuk diantep lamun deuk dielap sekali set cek guru nu bagus mah teuneun we dirinya cai kadua kali plek sagaring-garing eta nu afdol neuk dielap nu kadua ge nu bersih masalah. Jadi tumundang sambarangan cara tadi asal bae teu bisa. Kos gitulah cara ngaleungitkeun najis. Nah, udah ngaleungitkeun teh kotok di masjid. Bidadari geus bae. Pendi Haji Pendi. Haji Pendi geura paeh. Atuh kan moal teu paeh mah atuh moal bisa ka ditu. Atuh nya mah bidadari ge lain hayang kanyan ieu geura paeh doang. Atuh bidadari nyumpahan. Atuh cak KJPD teh. Lamun aing geus paeh kadinya teh can puguh. Tadi bidadari. Teh heula kula ge cenah nganu kasar cak bidadari. Nah iya. Nu batak di zaman sahabat di mana-mana aya masjid kotor kemudian paheula-heula aya nu gelut lantaran kapiheulaan gelut awas ya imah hak aing bidadari ditu ribut sahabat lantaran kapiheulaan
ai di bugel mah kapan kapiheulaan limbah gelut, kapiheulaan cewek gelut, ya barang bau digelutan. Geus namun aya awewe kemudian ku batur disikat, ya Lampung embal aya kene putih gede adat. Geus ieu mah digelutan. Watuh awewe bangga. Ulah cek babaturan aja mah elehan ini tersep lalaki mah jalain gitu, lalaki mah awas ya eta kebogain coba-coba ku sia toel awas ya lamun aing can ngujul ngaler sing hades padahal mah leutik bawakna teh ngomong buat aja ngomong lalaki eta kok gitu lamun lalaki kemudian dicokot bebenena hajunya anak sadar bae cekel peler aya eueuh ternyata eueuh tuh paingan aya lalaki mah lain awas ya tak ulah digunakeun jang urusan kos kitu mah kuduna urusan agama mun urusan agama kakarak sabilillah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ieu masjid teh al masajidu buyutullah, masjid adalah imah Allah, tudiu li ahli sama, ieu teh nyaangan ka ahli langit, kama tudiu li ahli ardi an-nujum, sakumaha ahli bumi kacaangan ku bintang. Malaikat ningali ka bumi teh mana bangunan masjid teh, mana masjid anu hebat teh, rentul masjid cararaan di bugel itu aya masjid di dia, aya masjid di ditu, aya masjid kadeuleur rentul, cak malaikat saang amat lomba masjid, masya Allah. Sakumaha urang leuleuh ka langit, beuh bintang loba abad, tuh nu gede, tuh nu sedang, tuh nu leutik. Urang kaluhur neuleuh bintang, malaikat kahandap neuleuh masjid. Lamun eueuh masjid, poek malaikat. Ieu si poek amat cenah ieu, lembur naon ieu? Eueuh masjid dah. Turun malaikat. Ngobrol malaikat jeung malaikat, poeknya. Wawan, masjid. Ai eta masjid. Teu kadeuleu caknya. Pan bisa teu kadeuleu. Danana ieu ti pamarentah. Wah, asal dana ti pamarentah busem di masjid. Kiai pangnebakeun cenah ieu kira-kira aya dana ti pamarentahan teh. Ka ambeuna mah loba. Ka ambeuna mah loba ieu. Bocor ieu mah ieu. Kapal bocor. Dan ini ngeri ge kieu ge. Dina yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Jelema ke surga, timbang bagus surga. Ketika nu jore ka neraka, mbong aing mau neraka. Neraka, mbong aing mau neraka. Ngurumpul kabeh. Kafir, musyrik, murtad, pus ka neraka. Ieu mah ngarumpul di sisi neraka. Cek malaikat, "Hai. Urang mana dia?" Malaikat tuh orang pandai gelang meureun temannya. Orang mana dia? Kami ti ilat. Dia lain ka surga atuh kan itu. Bukuna jore. Bukuna jore mah ka neraka tuh. Bung panas. Tolol dia mah. Ini ka mana tuh dia? Hayang ka surga. Coba dalam bukuna, di dalam buku. Heuh. Eceng ngalulu. Ya. Masya Allah karim. Cak malaikat aduk daraon dia nungguan kasalametan naon kapal aya kapal naon gitu dia baheula kami ngabangun kapal Al Barokah. Nah bener supirna Wahyudin kenek Udin PLN. Wow. Didinya langsung disebutan Arifin masuk, Soleh masuk, anu araya nu kuari milu ka dieu aya catatan-catatanana pasir satrek masuk, batu kali satrek masuk,
kabeh hararasu anu henteu milu ngabangun mah milu cenah kulatan idola eueuh tiket ta sia ayo sia eueuh tiket sia ji cenah kiai abah milu cenah kuari bae teu bisa kuari mah geus anggeus tadi bae jang kula bae bawa ka Cilongo kan wah tewak kiai belon bikin garus nih bae lah nah ieu arasu kabeh mudah-mudahan orang ilat milu kabeh tadi nu pasir nu batu nu semen anu paku anu pikiran bae anu kerami kabeh milu waduh kapal Al Barokah ila pimpinan Wahyudin dan Udin akan diberangkatkan ke surga Firdaus mudah-mudahan dalam keadaan selamat kapal muatan orang ilat barang datang ke tengah wih panas kurang bocor barang di dalam kuna hodana kue dijahili mau bocor barang bocor ya coba orenganan aya duit di pamarentah bocor aya proposalan bocor dijamin bocor cak kula bocor sekali deh kula ngadenge ke urang di akur teh jeung aambuhan kula aya proposalan dawa ayo sia aya dawa tuh aya cenah budak sportif tuh budak aya duit di pamerintahan dawa tuh sia nggak bohong burut sia halo Gusti Allah nah iyalah lalagaan ge tapi bebeneran sing hade ibu bapak ketika orang ditimbang amal nu bagus mah nu bagus geus teu kudu dicaritakeun deui yadkhulunal jannah bighairi hisab masyaallah geus caritakeun teh dina hadisna panjang mun didongengkeun aya anu pertimbangan keneh aya anu ngagejebur ka neraka aya anu disalametkeun iyalah melalui safinatun najah parahu atawa kapal masjid waktu di dunia mantap sing hade ibu bapak urang dieu khususna masjid di mana bae ge sarua masjid mah di dieu geus beres ka mana ka pasar Kemis eta kana eta tetanana ajana pasar Kemis geus beres wah itu diputar eta kene buyutullah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mantap aya dina Al-Qur'an fi buyutin azinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar aya bangunan di alam dunia anu patut kudu bahkan wajib antur fa'a diluhurkeun diagungkeun dimumule bahkan paranti ngabersihkeun asma-asma Allah wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal berang isuk peti sore kinayah kana eueuh waktu terus ketika jelema anu bener-bener mantap imanna ka Gusti Allah henteu pernah capek nama teu pernah kaganggu rijalul la tulhihim
jelema-jelema lalaki-lalaki khususna umumna para wanita lamun memang geus dimenangkeun di daerah-daerah nu geus teu aya fitnah rijalul la tulhihim tijaratun anu geus teu kagoda ku dagangan teh geus teu nggodanyana wala bayun jual beli perniagaan perbelanjaan dan lain sebagainya teu kaganggu ku eta tuning nyana bener-bener mantap ka Allah la tulhihim tijaratun wala bayun an dzikrillah tina zikir ka Allah salat etalah wa iqamus salat wa itaiz zakat jelema nu mantap ka Gusti Allah keur macul ya keur macul sekali dua kali tilu kali aya ngadenge suara azan Allahu akbar Allahu akbar langsung tenden pacul Allahu akbar bebersih masjid teu kaganggu ku macul rijalul la tulhihim tijarat keur dagang di toko beres ngadenge suara azan Allahu akbar langsung titipkeun ka pemajikan atau ka anak atau mun titipkeun langsung tutup berangkat ka masjid teu kaganggu ku dagangan teu kaganggu ku jual beli di pasar di kantor keur meujeun na ngantor ngadenge suara azan Allahu akbar tutup langsung masjid Masya Allah iyalah kunaon eta nu mantap kos kitu teu kaganggu ku dagang teu kaganggu ku jual beli teu kaganggu ku tani teu kaganggu pasar kantor berbagai aktivitas hatta ngaji teu kaganggu tetep teu kaganggu salat an dzikrillah emang kunaon ya khafuna sieun jeung rempan sieun kana naon yauman poe tataqallabu fihil qulubu wal absar engke anu ancul-anculan bulak-balik endap-endapan hate teh deudeulean mata ka neraka dibawa amal urang nikmat amat ketika urang jaga di akhirat di poean yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar salat urang utuh puasa urang utuh zakat urang utuh haji urang utuh berbagai amal-amal urang utuh ya Allah ya Rabbi dibuktikan amal teh ditungtun kas puasa geus udah kasep tah geus geulis Masya Allah ketika di dunia tani ngadenge suara adzan dah adzan deui bae kakarakit si keneh nah keur di pasar dah adzan mah adzan bae isu gaya deui keur kaberesan karung haji pending baneng amat si budak adzan heh ngaganggu bae ayeuna bodemen nih mah nah di akhirat gue ketika datang ke yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar dipanggil dibawa dituntun amal teh kadinya Masya Allah ieu saha jore jasa salat eueuh puasa eueuh zakat eueuh Masya Allah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka luar biasa Allah hakikatna deudeuh ka urang ilat dieu supaya jaga di akhirat salamet ku salatna salamet ku puasa fadl Allah salamet ku zakatna salamet ku hajina salamet ku berbagai-bagai amalna di antarana iyalah nu bakal nyalametkeun mudah-mudahan urang dieu kabeh salam jaga di akhirat ulah aya anu kaliwat ka surga kabeh kajeut teuing di dieuna sok main gaplek wah surga tuh anu amin ja nya ge boga rarasaan meureun urang lamun aya nu main gaplek ajo ka surga protes urang di ditu si urang mana urang ilat
sakanya aing sia main gaple pun ka surga. Iya tuh aing mah nyaho kek aing dikusul ke malaikat Ridwan ka dia salah teh sah ieu salah teh bener cenah mah main gaple bae hampura ieu mah kasalahan wah ieu mah budak kudu dibebaskeun ka jahanam ieu mah kunaon ka dieu budak nyeplos meureun emangna di dunia bisa nyeplos di dunia mah bae teh di akhirat mah teu nyeplos jatuh ngeunaan mah cenah teh masalah teh maja urusanna urusan Allah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, introspeksi urang baheula di alam arwah turun kuari ke alam dunia isuk pageto alam barzah jaga aya yaumul akhirat etalah yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Ialah masjid tanda bahwa gede letik iman urang dinya deuleu masjidna kahiji. Nomor kedua setelah masjidna aya deuleu saha nu sok ngaramekeun masjid nu bulak-balik berjamaah salat jeung sajabada etalah jelema anu kuat imanna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah malam ieu urang bisa babarengan ngaji, mudah-mudahan ngaji urang dicatat ku malaikat sebagai catatan anu bagus, jadi cukang lantaran kasalamatan urang jaga di akhirat. Ieu tadi geus ditanda tangan prasasti bahwa masjid ieu telah selesai dibangun, tanda malam ieu walimatul waqirohna geus dilaksanakeun, kemudian atuh tinggal urang nisyanana. Mudah-mudahan bapak-bapak anu naon gitu ngaranna sehat berjamaah, nu kurang sehat tuh masalah, atawa sehat nama ngan embung ka masjid neuleukeun masjid bae, asal datang mereka dia neuleuh lagi set kajeun teu salat ge ke datang neuleuh deui ke datang neuleuh cek jin teh awas ya koy depenggal sia koy ngan neuleuh deui goblok ieu budak ge moal neuleukeun masjid teh ibadah, neuleuh baitullah ibadah, neuleuh masjid ge sarua bae, kebal-kebal mah nya ge isin pokos urang udang ti peuting ulah wakat tahajud udang baheulana ngarokok bae ke HSDI isuk peuting udang ngarokok ke HSDI ke kebal-kebal mah aing si edan teh jeung kitu ge jadi uga pikiran. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kula secara pribadi sangat bangga turun ngadoakeun atuh urang dieuna mudah-mudahan nyara rambu sakali deui urang kabehan nu aya di dieu mudah-mudahan dijadikeun ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Urang ngadoa ka Gusti Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.